Babul munada. Al munada khamsatu anwa'in al mufradul alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para hadirin yang berkasih hormat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah orang sadaya berdosa saya kumpul dina imal balan mulia. Mudaya sanes tujuan orangnya ada kumpul dina imal balan mulia beri nama al-munau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nambah orang sadaya ya rabbal alamin. Para hadirin rahimahumullah. Sing berbados ayeuna bade ngabahas pada nasunahan can kemarin tadi nabab munada. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'alib rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi a'lumihi fi darunya amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul munada. Al munada khamsatu anwa'in al mufradul alam wan nakiratul maqsudah wa nakiratu ghair maqsudah wal mudhaf wal musabbah bil mudhaf. Ini bab munada yang sebenarnya saya bade ngajelaskeun masalah munada. Hari munada nyaeta aya 5. Munada teh nyaeta aya 5. Naon munada teh? Munada teh undangan. Undang atau undangan. Karena munada. Hari munada nyaeta aya 5. Hiji munada mufrad alam, kedua munada nakirah maqsudah, ketilu munada nakirah ghair maqsudah, kaopat munada mudhaf, anu kalima munada musabbah bil mudhaf. Itu hari munada mufrad alam ya. Hari munada mufrad alam barisna nyaeta kudu mabni dhamma. Itu munada mufrad alam barisna kudu mabni dhamma. Munada mufrad alam barisna kudu mabni dhamma. Jeung munada nakirah maqsudah we kitu keneh kudu mabni dhamma. Kudu mabni dhamma. Dua-duana eta kudu mabni dhamma. Berarti ulah make tanwin dhamma. Jadi ulah make tanwin. Itu aya mabni mah eta ulah make tanwin. Eta kusuma ari munada mufrad alam. Hari munada mufrad alam teh nyaeta munada teh nyaeta munada mufrad alam teh nyaeta dijieuna tina isim alam. Itu nya dijieun tina isim alam. Munada mufrad alam dijieun tina isim alam. Lamun isim alam teh nyaeta Zaidun ngaran jelema dah ya Zaidu. Di mana-mana si mufrad alamnya di mana-mana ngaran jelema terus dijadikeun mufrad alam, jadi dijadikeun menurut ketempelan dia nya di ketempelan ia dengan harap nida mangka eta jadi munada mufrad alam eta wajib kudu mabni dhamma. Jadi contoh ya Zaidu, wahai Zaid, eta undangan. Ya Zaidu barisna kudu mabni dhamma lantaran jadi munada mufrad alam. Kunaon sebutun munada mufrad alam? Karena munada dijieun tina isim alam. Anu kadua eta
kudu mabni doma deui eta nakirah maksudah. Nakirah maksudah teh nyaeta munada nakirah maksudah dijieun munada sama di geruan anu maksudah teh nya isim nakirah tapi anu dimaksud misalnya aya lalaki nya aya lalaki geus kitu urang geus pasti eta lalaki teh dihareupeun lain umum ieu mah aya lalaki hiji yang dimaksud ku urang nya tah dimaksudna naon maksud guru make naon make huruf nida berarti eta di ngaranan nu kos itu munada nakirah maksudah eta wajib kudu mabni doma ya rajulu tuh nya ya rajulu eta barisna kudu mabni doma lantaran jadi munada nakirah maksudah. Terus anu katiluna kumaha ayeuna anu katiluna nyaeta munada nakirah ghair maksudah tah lamun munada nakirah ghair maksudah tegasna munada nakirah ghair maksudah teh henteu dimaksudkeun hiji-hijina yang penting ngagolokana umum ya rajulu nyaeta ya rajulun dan teu jelas hiji teu dijelaskeun eta mah umum ngunangna mangka eta nu kos itu di ngaranan nakirah ghair maksudah nya nakirah ghair maksudah berarti eta barisna naon kumaha kudu nasab eta mah jadi ya rajulan ya rajulan ulah make naon eta kudu make tanwin eta mah karana nasab make tanwin eta karana munada nakirah ghair maksudah barisna kuduna nasab. Terus anu katiluna anu kaopatna nyaeta munada mudhof tah munada mudhof terus munada diidopatkeun nya di munada diidopatkeun tah di mana-mana munada dalam munada di mana-mana nyaeta aya mudhof jeung mudhof ilaih geus kitu dinaonkeun eta aya mudhof jeung mudhof ilaih jadikeun munada tah eta di ngaran itu munada mudhof kumaha barisna nyaeta kudu nasab kumaha contohna seperti contohna seperti ya hayyal falahi atau ya da'iyal falahi punya ya da'iyal falahi ya gulama zaidin tah eta lapad ya gulama zaidin gulama eta barisna kudu nasab naon sebabna jadi munada naon jadi munada mudhof kunaon sababna diidopatkeun si gulama ka lapad zaidin ya gulama zaidin tuh nya eta si munada si mudhof jeung mudhof ilaih teh dijadikeun munada tah eta dinya teh si mudhofna barisna kudu nasab karena jadi munada mudhof kunaon cirina munadana eta make huruf nida jadi kumaha arina wahai bujang Kijaid dah eta anu kositu ngaranna disebutkeun munada mudhof jadi munada mudhof barisna patah ya kuduna barisna kudu nasab. Terus kumaha ayeuna munada anu kalimana nyaeta munada musabah bil mudhof tah munada musabah bil mudhof barisna nyaeta kudu nasab kunaha musabah bil mudhof kos ieu wae kos mudhof ilaih mudhof jeung mudhof ya tolian jabalan tu nya ya tolian jabalan tu tah eta ya tolian jabalan kos rek dihijikeun kos jadi mudhof jeung mudhof ilaih tapi lain eta ngaranna kos kitu ngaranna teh nyaeta musabah bil mudhof nyarupaan kana
nyerupaan kana mudhof kaita di mana-mana aya lapan nyerupaan kana mudhof lainnya ngaran kos itu musabah bil mudhof terus musabah bil mudhof arek dijadikeun munada jadi eta munada ngan munada musabah bil mudhof eta jadi baris kumaha barisna kudu nasab contohna ya tolian jabalan tolian barisna kudu nasab karena jadi munada mudhof barisna kudu nasab jadi munada mudhof. Mudah-mudahan para hadirin ieu bab munada mudah-mudahan urang sing paham sing bisa sing ngerti nya dingertikeun ku Allah ka bab munada amin ya rabbal alamin sing bertambah pahamnya amin ya rabbal alamin yang mudah-mudahan anu paham sing leuwih paham anu can paham sing paham amin ya rabbal alamin akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.